Alhamdulillah, ayeuna nincak kana acara anu utama ijab qabul akad nikah. Namun sata acara dilajengkeun simkuring umaja kasadayana anu hadir, urang sami nyakseni kalayan panyuhun pangrojong doa mugia sagala rupina aya dina lungsur laksana. Mangga ka calon panganten pameget diaturan tinggi di tempat anu parantos disayogikeun ka para saksi ti kadua belah pihak supados tata-tata. Para wargi sadaya hayu urang sami nyakseni lumangsungna ieu acara, namun hapunten anu kasuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Muhammad Zona Al-Fayed bin Aksal Nazari, Bapak nikahkeun ajeng kaputri Bapak Tasyira Fitriani Cipta binti Sitorus sareng saprakat alat salat artos 500 juta, 25 gram emas, 2 unit mobil Pajero, hiji imah bedog dibayar kontak. Abdi nampi nikahna Tasyira Fitriani Cipta binti Sitorus kalayan mas kawin seperangkat alat sholat artos 500 juta, emas 25 gram, 2 unit mobil Pajero, hiji bumi gedong dibayar kontan. Mangga ke panganten istri dihaturan tinggi di payun aajona. Sumangga diaturanan ke penampilannya di tawis pernikahannya. Sumangga dipakai cincinnya. Ini denomium. Ya Allah, mangga di fotograf. Tinggal itu nyambung di api nanti. Nyanggakeun gegeugna sareng Tasyira Fitriani Cipta janten keluarga nu sakinah mawadah warahmah. Mangga ka Bapak saksi Bapak penghulu tiasa linggi deui ka tempat anu atos disayogikeun ku abdi diweuleuh oge ka Bapak Ibu panganten sepuh panganten istri oge Bapak Ibu panganten pameget. Di antara tanda-tanda kekawasan disebabkan bin Aranjit Pasangin di antara Aranjit Rasasi di antara Aranjit Sakai Aranjit Hirup Ayadina Kating Teman Surat riwayat surat tenggara ada di Manawi kata Musa
bos ubalena segeda pantesan helau muda saya sedang makan mewah kosa bunga balaya mohon sapun ulah emaikan sepi adrat galet galapi dari bening gelarabekan bagi gerapapakan bur payung gerapukakan bur payung gerapukakan bur payung gerapukakan Kemana si bebek teh abu? Came here my friend. Kemana si bebek teh? Itu abu. Aduh ampun, sampurasun bebek Rampes, kumaha damang lagi ujak sumi. Selamat datang, welcome, semoga buah kaliwat bebek. Aduh, benang ayo nama kaliwat sono. Pok ame beralang kuku alam keprok dia rame. Ayo nama bagus apa dia kerja orang pada suki. Diniatan ku ibadah ke Allah Subhanahu wa taala disarengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mangga digunting. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mangga AA dipasihkan bungana. Mangga AA rada dongko saalit ditahan atau salaunan dipapai kahandap mama panangana kahandap mapai kembang cekap. Alhamdulillah. Azona salim ka mama. Salim ka apa? Cekap. Azona kalengka kapengker ayeuna mama sareng apa AA majeng ngalengka kapayun. Mama sareng apa sasalaman heula. Cekap teras mama sareng apa ayeuna mama sareng mama. Cekap alhamdulillah. Mama sareng apa tiasa kapengker dua lengkah deui. Apa ngalih
kapali dieu ka samping. Mama sareng apa kapali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa jama'atuhum min yaumin hadza ila yaumin nahduh. Bapak asal anu dipika hormat, saderek-saderek bapak, ibu-ibu miwah, para tamu anu kusim kuring dipihormat, utamina kadua calon pengantin pameget dan istri, ngawitan pasamuan urang dina resepsi pernikahan ieu walimatul ursi. Sumangga urang sami-sami muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan rahmat, taufik sareng hidayah ka urang sadaya. Dugi ka dina waktos ieu urang biasa ngawujud nyusul uleman Bapak Markus dina acara resepsi pernikahan putra Zona Al-Fayed sareng pasangan tercinta anu namina Tasyira Fitriani Cipta. Pikeun ngagancangkeun waktos, hayu urang buka ieu acara kumaca Ummul Quran biniyati syifa wa salama wal qabul bijahi Sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mugia kumaos Al-Fatihah atanapi basmalah sataacana, ieu acara tiasa lancar teu aya halangan haruang pahala kanggo urang sadayana, khususna kanggo calon panganten pameget supados tiasa ngawujudkeun pernikahan katentraman sareng kabagjaan. Amin. Masuk pada acara kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran anu bade didirikan ku Ibu Nun Zahira. Mangga dihaturana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyibi wa la taqulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ka Ibu Nun Zahira hatur nuhun pisan mugi-mugi bacaan ayat suci Al-Quran dipabari pahala kanu maca khususna oge kanu sadaya nu ngadangu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji anu jadi malatina keagungan Allah Rabbul Izzati,
Puji anu jadi campakna dada keagungan Allah Azza wa Jalla. Syukur anu jadi mimiti kacatur keagungan Allah Rabbul Ghafur. Zat anu parantos maparin ka urang samudaya kasehatan, keselamatan, wiwah kesempatan sehingga urang sadaya tiasa ariung patepung mumpung laung paamprok jongkok patepang wajah dina apa haplah insya Allah pelat Bandung barokah. Salawat sering salam mugi tambih tercurah limpah baginda tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabiin taubat, tabiin dugi ka urang samudaya, mudah-mudahan kuasalna ngawas salawat dan salam dipaparing saparatul ujama saparatul qasti punten lanceuk kapulauan nampi ka walah bingah anu amrawat tu bingah anu kagiri-giri bingah anu teu aya hingga kana naon wae anu janten pamaksadan ti calon panganten pameget wiwah kulawarga besarna simkuring nampi kana silaturahmina mudah-mudahan kuasalamna ngalaksanakeun silaturahmi hubungan urang samudaya sing tambah paket sanes saukur di dunia tapi nankeun di akhirat. Simkuring oge nampi kana janji-janji panganten atit atuh mudah-mudahan calon panganten istri ngadago-dago ti bareto ngantri-ngantri ti kamari kana ieu janji teu ngaraoskeun hariwang deui sabab anage alhamdulillah parantos dugi. Simkuring oge nampi kana barang-barang cecandakana aya paribasa nembe saur wakalati calon panganten pameget teu jangjang teu jingjing teu kapal teu keupel da teu aya kapal anu tiasa kakeupel. Simkuring ieu cecandakan anu sakieu rebohna alhamdulillah disanggakeun ku calon istri katampi asta kalah kasanggaan kalinggah mudah-mudahan dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Kalayan babales anu lipat ganda mudah-mudahan ieu cecandakan sehingga dangu barokah tur ngandung manfaat pikeun nambah sagara rumah tangga amin. Anu salajengna urang doakeun urang sadaya mudah-mudahan ieu calon panganten sing dijantenkeun Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarga anu sakinah mawadah warahmah amin. Simkuring nembe katitipan saur tipun lanceuk hapunten bilih kirang dina panampian sareng kirang dina nyuhkeunana sakitu anu tiasa kaberatul hapunten bilih kurang titik kirang tidugo peryogo cologo sareng sabina malum ciri sabumi cara sadesa sakali deui hapunten ageng akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Bapak Rizky anu parantos ngadugikeun pidato. Saterasna ti calon istri dihaturana maca biantara tampi anu bade dibacakeun ku Kang Faiz. Mangga Kang Faiz dihaturanan sumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Kulawargi anu mulia simkuring atas nami kulawargi Bapak Aksal Najari rawuh rombongan sareng muji syukur ka Gusti Nu Maha Agung. Parantos ditampi kalayan nyaman mugia hubungan Bapak sareng Ibu tiasa langgeng sareng diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Simkuring sareng rombongan ngahaturkeun nuhun kasadayana sareng upami aya kalepatan dina tingkah laku kami nyuhunkeun hapunten ka Bapak Aksal Najari. Kami hoyong ngadugikeun rasa syukur mugi hubungan tiasa teras berkembang sareng sakali deui mugi Allah marestui sadaya niat kami. Dinten ieu tanggal 23 November 2024 insyaallah acara pernikahan antara Tasyirah Fitriani
Cipta sareng Bapak Jona Alfayed bakal dilaksanakan. Sareng kami mugi dina acara ieu tiasa ngautkeun silaturahim. Kami sadayana nyuhunkeun restu sareng ridho ti sadaya pihak. Mugi hubungan ieu janten berkah sareng membawa kebahagiaan di dunia sareng akhirat. Mugi Allah Subhanahu wa taala ngalimpahkeun rahmat sareng barokah ka sadaya pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Akang Faiz, mudah-mudahan bacaan sareng dengungan diantara teh janten awal anu saya pikeun dua kulawargi utama calon panganten pameget sareng istri. Dina kasempatan ieu simkuring sapara kanca ngahaturkeun nuhun sareng hatur nuhun ka kulawargi ageng anu parantos nampi sareng ngabageakeun kami. Simkuring ngahaturkeun nuhun pisan kana sagala usaha sareng kahadean anu parantos dipaparikeun kana kalancaran ieu acara. Ka Akang Jona lalaki anu dipika cinta, kami hoyong nyemutan pesen yen nikah mangrupikeun amanah anu hebat. Dina rumah tangga anjeun duaan bakal nyangharepan rupa-rupa tantangan sareng ujian. Sanajan kitu salawasna inget yen Allah Subhanahu wa taala moal ngaberatkeun hamba-hambana iwal nunutkeun kasanggupanana. Jaga jeung hormat pasangan anjeun sarta salawasna coba nyartoskeun ujung siri dina kahadean. Mudah-mudahan pernikahan anjeunna janten pernikahan anu sakidah mawadah warahmah. Bapak miwah Ibu, alhamdulillah ayeuna urang ngedapuk kana prosesi upacara adat kawinan Sunda dikawitan ku prosesi sungkem panganten. Mangga ambu mangga neng gelis tiasa unsur ka dieu urang sungkem ka ibuna masing-masing. Mangga aa Ibu dinten dieu aa sareng teteh nyaluh napangkonan salina ibu seja neudah diampunten tina sugrining dosa sareng kalepatan aa sareng teteh rumaos aa sareng teteh teh estuni teu boleh kariweukeun sareng ngarepotkeun tiwangkin dikandung selama 8 sasi dikono ia ditampi sama sungkem aa sareng teteh Yente ieu aa sareng teteh nembrakeun panampian anu teu aya hinggana kana sagala rupi kadeudeung sareng pimpinan Bapak anu boleh ngating ngadidik ngabing siang sareng wengi dugi ka kiwari aa sareng teteh nincak narabing. Mugi Bapak ngajurung kusih pidoa aa sareng teteh sing tinemu jatining bagja enggoning nambah sagara kakahirupan rumah tangga. Mangga ka Ibu sareng ramalan mitoha aa teteh. Ieu aa sareng teteh sejanji dulu dina kawiningan kalbu ibu. Mugi ditampilkeun putra penku hinis ulah dugi ka tumalumpang ngabimbing putra lir ka putra pituin. Injin pentingna datang barangna putra nyeda panalingaan. Nadajet pidua mugi kahirupan anu saya munggu Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna ramalan mitoha Bapak tiwinggi dinten ieu aa sareng teteh nya sejanji dulu dina kawiningan kalbu ibu. Mugi ditampilkeun aa sareng teteh penku hinis ulah dugi ka tumalumpang ngabimbing aa Ingin pentingna datang berangna aa nada panalingan nadajet pidua mugi aa sareng teteh biasa nyobadan segala rupi pacek kahirupan anu saya munggu Allah Subhanahu wa taala. Atau sebentar maka ibu masing-masing coba sukar ka Bapak Mitoha tercinta. Coba hayu urang masuk kana acara simbolan anu kahiji nyaeta huap lingkup. Mangga Bapak sareng mamahna nyandak huap lingkup ti pagar ayu sareng pagar bagus dihuapkeun ka anakna masing-masing.
Huapingkum nyaeta simbol suapan terakhir anu diwapkeun ku kolot ka budak. Anu hartina prosesi ieu nandakeun kasih sayang ti kolot anu dipasihkeun ka anak sareng buka mangga diwapkeun hiji dua tilu tangan aa sareng teteh mengahuapan ka panganten. Mangga dicatat dibuatkan ke anaknya bapak. Dua tilu. Ayeuna nyata simbol kadua bakakak hayam. Sajeuna cara betot bakakak hayam mangga mana hayam bakakakna dipasikeun ka aa sareng ka teteh. Mangga aa sareng teteh cepengan hayam bakakakna anu kenca sareng kadua. Ayeuna mangga aa sareng teteh sini ngabetokeun hayam bakakakna masing-masing. Hiji dua tilu. Dibetokeun hayam bakakak nyaeta simbol di mana anu menangkeun bagian hayam paling seueur satos dibetot dipercayakeun bakal mawa kasajahteraan oge ngingetkeun kudu saling ngabantu satu sama lain di dalam tanggana. Bagian nu menang sisana bakal dimam bareng-bareng sareng pasangan limatan ku sareng sareng. Mangga hayam anu seueurna ditampi deui ku terus. Sisa hayam anu aya di panangan aa mangga dimam ku sareng sareng. Hiji dua tilu tangan. Panangan kanan atau aa? Mangga diwapkeun tan bakal hiji dua tilu. Pabetot-betotan hayam ayeuna dilanjutkeun ku prosesi ngepuskeun sedeu. Mangga aa sareng teteh didaturanana handap. Gandeng tetehna aa. Mangga sareng teteh ketenang ke tempat lutos bisa hidup. Mangga aa tamping dogna teteh simpen di hadapan bapakna. Langsung bebas demi Allah. Nya atuh sok baseuh teu aa tolong teu. Mangga teteh lap ayeuna nyaeta nanti dipercayana suami tiasa ngasihan keturunan kanggo rumah tangga segala kekontrol dina rumah tangga bakal dibersihkan ku ibu. Dicandong nyaeta ngalambangkeun pangabdian istri ka suami nu dimulai ti harita nyaeta endog nu bakal disimpen di handapan tampal suami diputuskeun nepi ka bersih. Lap nepi ka bersih dampal suamina teteh. Terus mangga ayeuna teteh ayeuna teteh mangga tati ayeuna acara ngelem harupan mangga kendina dipasihankeun ka teteh harupan dipasihkeun ka aa. Ayeuna harupanna diduruk ngangge korek mangga atas surut mangga dicelupkeun tanah ke diuntos dicepeng ku teteh celup angkat celupkeun deui angkat celup terakhir angkat. Kending nyaeta meuleum harupan meuleum harupan nyaeta disimbolan dina sagala amarah kaributan nu aya dina rumah tangga bakal dipareupkeun ku salarea ku pasangan aa sareng teteh. Moga segala amarah ke anu aya bisa dipareman ku kadua pasangan. Atas pareng mangga harupanna dibelahkeun potongkeun
hiji dua tilu. Tong dilihat deui harupat anu tos dialungkeun ku Aa sareng ku Teteh. Ayeuna ka acara mupaskeun kendi. Mangga Aa sareng Teteh cepengankeun dina simbolis anu terakhir nyata mupaskeun kendi. Mangga dipupaskeun sareng-sareng ngalawangan hiji dua tilu mangga pupaskeun. Wilujeng laki rabi mugia sakinah mawadah warohmah sing runtut rawat sauyunan dugi ka paket rok kita. Wilujeng nambah rumah tanggi